Titip duit lah, power. Iya. Gas kan itu kan. Apa lu tah? Gas juga itu sia. Nuhun dah. Hari erek deui lamun katitipan teh ulah dikorupsi kehead, pamali. Ai. Tenang atuh si Maing, aya pamaya ti si Paisal ieu. Mantap nyai. Bocah gede-gede teh goblok sia mah budak leutik teh anjing. 1000 ya. 1000. Menjajan yang aing yuk. Erek. Didinya tapi jajan. Ya, tenang. Anjing aku mah ieu si Faisal. Pamikiran haram jadah ieu mah. Bisa aing deui wae teh nu apesna. Tapi raek neangan duit aing anjing jang meuli udud. Berarti 10.000 anjing ngagantiana 2,5. Haram jadah. Si Oding kabayang teu udah karu. Sal, siap mentong kabur cumur. Siap lah kabur cumur. Sia anjing. Ai sia maksud goblok. Mending Sia mereka aing nage 160 jang aing ceban jang mayar ka Mang Nur 150. Pon aing can aya ding 500 mading. Heuna sia naon maksudna tuh? Pon aing ek nginjem ka saha duit teh. Da geus teu paracayaeun ka aing ek pinjam-injem teh ding. Aing ku Mang Nur dipaksa wae kudu bayar. Nah atuh sia kalau mencemari nama baik aing goblok. Pon aing kapepet ding aduh daripada ngomong hari di imah di bawah cenah ku Mang Nur geura. Heuh kitu oge goblok. Jadi aing kudu nu mayarna. Lu pandeng aing bentuk ka maneh mah ka saha deui ding. Kewenya lamun aya kurang digantiannya. Gantian sabaraha? Tadi kurang sabaraha? 350. Heeh ge digantian. Najis jadi 700. Sia kos nu edan hutang 350 jadi 700. Gantian ngaran aing dicemari ku sia. Kuang ke aing bebeja ka Mang Nurna. Iya. Nya. Heuh nya. Aing balik heula. Dayang nyaho 700 aing kudu aya isuk. Oh, ada leuwihan 400 engke. 400 nya. Najis 700 kudu aya isuk burit. Aisyah kos lenjeng babaturan atuh ading. Sia bisanya ngomong geus kawas lain ka babaturan, kawas lain ka babaturan. Ai sia ka aing kumaha cungur? Maaf atuh ding, sia masuk ka papanjangan kitu atuh. Heuh sok mun hayang dimaafkeun ku aing bayar 700 isuk. 700 ya teh kira-kira kan bisa setengahna. Ngaran aing tercemar goblok. Tidak baik. Kumaha tuh? Heuh bayar ka aing 700. Heeh ding, kan dibayar atuh ku aing leuwihan lah. Teh hayang apal aing isuk kudu aya 700. Pokona jam 4 ku aing ditungguan di dieu. Teu kudu anak setan geus kabur deui wae. Aduh, cungur. Anjing, kalakuan hayu we kitu, dirobah-robah si cungur geus gablek pamajikan ge. Angger we aing apes-apes keneh nama. Dulukeun sia isu goblok. Santang ku aing.